Nah mending asa kabina-bina teuing. Naon jauh nyerik duit. Nah ngomongkeun aing maneh teh. Entah. Bisi tegena ka aing kitu lapang gede gelut jeung aing sok. Hah? Tegelut ludo sok jeung aing. Kempreng anjing. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Di mana ya teh? Coba kajukeun di mana? Di mana we sia teh? Demi Allah hees aing. Kana hees teh di mana? Ngajedot karena babatok demi Allah. Saha teh naon? Kunaon loba pikiran aing. Loba pikiran mah. Ya. Jadi reka mana ya teh? Reka gunung. Rek newakan jalma-jalma nu jadi gurandil. Hah? Gurandil teh tukang cendol lain. Tukang nggali emas. Nah maka jeung kudu dipaehan nu kitu peta. Apaan sidik? Nyata ngurangan kena kauntungan urang. Saha teh? Eta jalma teh. Naon setan ngurangan. Oh gitu. Emang usaha orang naon sih? Coba sia teh. Nanyakeun eta usaha. Apaan geus narima gaji urang teh? Dina hasil emas teh. Oh ada teh? Duh. Lamun kitu mah tuh muntat tadi ngomong ka aing. Naon? Bikeun jalma kitu mah ka aing. Kieu tah demi Allah. Hah? Tong ditanya deui aing mah sok. Ngarti? Ya. Saha didonya ka aing wani beset kabeh oge. Percaya oleh percaya. Pokona mah aya nu macem-macem ka aing mah dodet ku aing. Anjing neuleus sia teh naon sia? Heuleus wae sia teh. Doh. Sia di ngadupak naon ieu teh? Duh sore euy keur lieur demi Allah. Mabok sia teh. Mabok? Otik. Udah kere sotik, punya dadalik degan sotik. Dadalik degan gitu sotik kemana sih teh? Pira 3 galon atuh bos. Oh, lain pira itu galon. Lain pira beleguk sih teh. Cek aing mah asa pira lah. Lain guna naon aing mah meh jadi tega maehan jelemana. Aing lamun didampingan tega maehan jelema. Demi Allah aing mah sok aya khawatir demi Allah. Nu matak lamun kaayaan keur kieu mah aing mah tega beset aing paehan Nah, eta mah kitu. sok aing tangokeun saha sok. Hah? Ya.
ya percaya kitu kudu percaya ka dulur teh. Nantep we kumakina kitu. Ligi. Ligi. Naon anjing? Ligi. Oh, sugan aing nagih. Karena saya tegableg hutang aing teh meh Allah. Aing maneh koropok kuntul teh. Aing koropok jangot. Oroh, waingan gede anjing. Sama-sama aku mah di Aduh, biar aduh. Banyak yang untung. Diuk. Sorry euy. Hampura beri ngariceukeun ieu suasananya euy nya. Aing mah teh sangaran teh. Coba. Tamagotchi. Aswatama. Oh, sorry bos. Sorry euy. Aing jog di mana ya teh? Di tukang. Tukang kayaknya ngantri jeung batur kayaknya. Aing tugakeun maneh. Duh, euy. Atap kan sinu mabok. Omat aing rek kilu muntang ka maneh heueuh bisi tigledug aing. Nah, tah si edan. Geus karupo sarea? Parantos eyang kata dikit sempol sadayana. Bagja ngaronyok sareanya. Ya, ame haneuteun le kurang naon. Ya kitu we hadeung. Sagarupa oge pan. Nya ku kompak. Urang bebarengan deuleu. Barengan. Ya. Tam taun. Eta teh saha nu baju bodas tam? Data apa? Saha gitu bapak kaula. Saha residona? Nah, geuning leungeunna kempreng gitu tam. Saha deh? Biasa we ama. Naon? Mabok. Beuk nepi ka kitu. Omat luar turutan ku si lain. Timbala. Sing inget ku agama diharamkeun eta mabok, ku nagara dilarang. Anu temahna hilang kasaimbangan kelakuan kitu betat. Ulah boga rasa hayang dipuji ku batur dar jeung botol hareupeun publik. Dumeh beureun boga rasa kebal ku hukum anak raja. Aras ulah. Di Umar di mana teh mabok teh. Nah, meuli asa kabida-bida teuing. Naon jauh nyeri duit. Nah, ngomongkeun aing maneh teh. Entah. Bisi teu geunah ka aing kitu lapang gede gelut jeung aing sok. Hah? Teu gelut ludo sok jeung aing. Kempreng anjing. Gua gogok anjing aing di paraban ku aing diurus ku aing tong pipilueun kana urusan aing anjing geus tamar anak bentam Bener ngomong bingung babok. dong sok ka menak karep wae sia teh huis hirup teh nah teh si eta pokona mah aing mah nu ngaganggu kana hate aing dodet ku aing sia ngaganggu ka aing ningalikeun rek ngaganggu mah moal mata kitu sieun ka aing tungkul hareupeun aing cium dugul aing anjing tapi nabina teuing sia teh Cium dugulna mah. aduh naos teh hampura teu kakemot demi Allah aing mah Mana we eta. teh sia da Abang lu keur mabok apa? sore da bujur aing melen aing geus bantep mau balik tapi kamu lagi tepen engke ge karasa kumaneh nagara ya kayak geus karasa paru-paru kabakar kadingali bakasanya menta sia eta
Sakumaha diwanti-wanti ku aing oge keun da karasaeun ge. Sakumaha diwanti-wanti ku aing oge keun da karasaeun ge. Ya teh kumaha amang gini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.